Nah ini bos, tempatnya bos. Ya, Ya. aduh. Maaf ya bos, jalan kaki nih. Soalnya kita kan pakai helikopter bos. Oh ya. Ini nih bos. Oh ini. Ini sawahnya ini. Oh. Pokoknya wah, ini strategis bos. Ya. Kemana sih ya? Kuku gue geser ke orang. Iya, kayak bisnis cair ayeuna bisnis sawah gitu. Kira gue pembisnis lempang gitu. Pugu motor kuring di injeu melancek pugu. Mangkaning sedengkeun ieu darurat norek meuli geus datang tuh bisnis teh pan. Ya geus dah pakai motor aing aya bisnis cair mah. Sok atuh nginjem sakedeung malah. Ewa mah lempang gitu rek bisnis. Ka anu percaya coba. Dia kena tuh Ai dibere nginjem mah. Oh iya kunci teh kan can usian bensin awahan ku aing tadi. Usian mah kusia. Pugu kuring dompetna dinu hanapeun jok motor ka bawa ku lanceuk panan. Waduh, si mah Bobo jeung ngeusian bensin motor ieu anggar ujung-ujungna mah duit keneh Keun maya atuh da kayak digantian atuh mun cair mah atuh Ya, eta kitu. Pokoknya pas oge lah. Tenang, ayeuna ge cair langsung ka dieu deui kuing digantian ieu duit jeung motor mah kayak dipulangkeun nya. Sok. Dasar keur hoki. Di mana we keur tegara beleg duit mah. Aya nu merek motor jeung duit dah. Ini nih bos, pinggir jalan bos. Ini ya. Cocok bos. Mana? Nah ini batas-batasnya bos. Ya. Di sini. Kenapa kamu? Bos. Aduh, hati-hati dong. Aduh. Aduh. Hari kuku bos. Aduh, sakit Kamu bos. ini. Aduh. Kali hati nih. Ini bos. Nah ini bos. Hah? Pokoknya ini cocok bos. Aduh. Strategis buat bikin apartemen bos. Aduh, ini. Ya, cocok kayaknya ini. Kalau dibikin apartemen terlalu kampung ini. Coba saya pengen tahu berapa ini harganya. Ini bos, pengennya 20 miliar bos. 20 miliar. Iya bos. Uang semua itu. Kardus bos. Diam kamu. Jangan ikut-ikut ketawa. Siap bos. Udah. Pokoknya ini tidak cocok. Tidak cocok bos. Ya. Kamu cari aja yang lain yang tepatnya strategis. Aduh. Ya. Siap bos. Aduh. Ya, saya Aduh. kembali dulu. Ya udah bos, tunggu di heli aja bos. Saya mau ngubungin dulu yang punya sawah nih. Gagal ini mah. Tuh, mulai meuli sawah yang seneleponan wae. Tuh. Wah, nyaan wae Halo, bos. Oh, Bung. Aduh, sawahnya nggak cocok nih Bung. Itu cocok Aduh. Iya, bos saya nggak cocok nih. Kurang strategis katanya tempatnya. Aduh. Gagal. Aduh, aing mangkaningan geus nginjem motor. Sloba nu nagih, bisnis teh jadi. Aduh, yeur aing. Gagal nih. Kampret. Mang. Naon teh? Nongkrong di harapan imah kieu. Ya, pugu urang teh renungan budak mah gitu teh. Pake wae motor teh kan boga hiji motor naik bingungnya teh rek ka mana-mana dihararese gitu. Geus adik bisi butuh motor mah gade we motor kuring. Alus ieu motor jeung dag-dag dig mah. Arek digadekeun sabaraha sih eta motorna? Sok ku kuring digadekeun ieu 2 juta ge. Kade bodong dia. Atuh nepir aku motor HD kieu surat-suratan. Aya di imah ke kuring dianteurkeun surat-suratna mah. Maka beneran kuring keur butuh ieu teh, nyata saparbut wae jeung budak lah. Taya duitna ya. Adi kan kuncina nya. Sip lah. Ya, beres pokona mah lah. Dia nya ya. Beres, nuhun lah. Pokona mah kuring aing geus meunang duit mah pek motor mah kagak ku kuring ditebus. Kuring moal lila nya, rek euy heula. Tanya geus atuh jig ya. Nuhun ya nya. Pake motorna ya. Sok ku liar mah. Kuring aing geus meunang duit mah rek mulang Ya, nuhun ya. Kemana? Wah, ieu budak tek bisnis teh. Tuh balik geus. Beberapa jam bae balik deui motor aing.
si bebeb narongkong dinya euy. Kudu ngagaya heula ya. Kebenaran pisan pas. Bi, aya mangsa, Bi. Beb. Ah, mereka mana? Itu biasa bade aya bisnis 2 miliar. Bade sakantenan nyenak mobil akan jadi servis tuh di paling itu. Hebatnya si Aa mah. Bukan hebat lagi atuh. Ai neng kemana HP ku AA di WA di telepon di SMS nih tara aktif. Puguh HP neng terusak. Bade meser teh nembe aya 200, kirang sakedik deui. Dasar awe burung nyalin kurang seetik deui karek aya 200 mah. Gede keneh jurig. Emang kirang sabar hade itu pemain meser HP. Nya aya meureun 2 jutaan deui mah. Geus gampil tibang kirang 2 juta deui mah. Angge we heula ieu artos aya. Aya tibang 2 juta mah ya. Ah, nu leres Aa. Mungkin abi kumaha ngawihkeun deui na. Gampil pulangkeun ka mah. Anu penting mah ngarti meureun. Ya, ngarti meureun penting mah. Ah, meneh kitu si Aa mah. Nya geus sok. Buru geura peserkeun heula lameh mungkin bisa teleponan di sareng AA. Nyantos atunya neng bade meser HP heula supaya tiasa komunikasi deui. Jik. Ayo dadah bebek. Ampun aing. Duit aing be aku bebek. Manggeningan eta teh duit ladang ngagadekeun motor batur aing kumaha mayar. Aduh, ampun. Ieu mana aing nya geus kieu. Untung air mah gadekeun motor ya. Itu juga motor aing di bawahku. Saha? Heuh, motor aing. Heh, hop kadira. Ayo masuk. Aduh. Buru deh, Cop. Ayo Ka mana? Ayo motor saya. Iya teh motor menang agade ieu mau cup mah. Ieu motor aing ieu. Si Mang Dadang. Hah? Mang Dadang. Ka mana aya budakna? Ngomong nama tuh tadi itu dia teh ngerekam mana tadi tidak. Mangkat. Kebalik ge motor ka aing arek bisnis. Nah, gitu pasewi motor saya mana? Ya motor aku lah, motor pasewi mah. Geus kieukeun motor aing lah. Ye, ke heula pasehu. Gampang dicokot heula ieu kumaha ieu urusan duitna Ya ieu. sabaraha teuing urusan jeung si itu aing teh nyaho. Ye. Ieu mah motor aing da aing mah teu ditah gagadekeun. Kenyang geus kumaha tuh orang susul tuh jelema lah. Ayo. Ai masalah motorna mah gampang kuring mah ieu. Balik Penting mah itu duit budak aja teh aing mah. Wah, aing ngomong-ngomong rek bisnis. Waduh. Itu si Odim pasehu, orang sampeurkeun geura. Oh, tanyakeun kalinya teh. Odim. Tas di marana ieu teh? Tinggal si Dadang teh. Ieu mah aya jeung urang tas nguseup di ditu. Dari tadi ke mana tas curhat we pusing cenah katipu ku awewe. Ah, si goblok. Jika na duit nu rada ngagadekeun motor tadi pake ka awewe beurnya. Jika teh. Pasti meureun nya, senang meureun. Nya geus pasti urang susul we yuk. Ah, geus aya. Urang susul ka itu. Ayo lah. Ayo. Geus urang. Nyok. Di dia pasehu tempat nguseup ada. Udah nu Rumah nguseup nama. Tuh baru nguseup mana teh. Kacirnya masih benar itu tuh. Wah, udah baju deui. Tah, drop. Yo. Aduh, celaka ieu mah. Duh, aing. Ai amangna naonan hirup teh. Motor pasehu malah digadekeun. Aduh, aing mah. Ampura kepepet nyata pasewu lah bisnis teh teu jadi teh batal lah. Asia bisnis teh jadi kudu make motor digadekeun. Oke pokoknya motor mah ditebus ku kuring kasih ucup. Ena wayahna we ngenta waktu sapenting mah. Waktu. Wah, geus balik. Oh, pasehu lah tinggal lah. Goblok teu perkara rega teh aing di bangsa kitu aing kudu digejeburkeun.